sawah anger we meureun sawah mah jadi kela ieu teh cai teh meni asa jadi saat ieu Wah, ieu mah geus aya di wae nu megat ti luhur ieu. Di ku aing urang teang geura. Nah, ngan geuning geura urang toong. Alah, ari geus di teang mah geuning bener ceuk kolot. Di cai teh ngalir. Aduh, kasaung geura. Tuh geuning kolot teh nya ari ngabejaan mah ka budak urut make teh paribasa kudu diberesihan deui. We kudu aing jeung aing ngaberesihan teh. Bersih pacul deh. Alah. Capek gini. Ye, Doli maneh mah anu nutur we rek naon atuh balik lah. Rek naon? Euy, Keur naon we lah. Abah sia aing ngomong teh. eta teh beresan cek Abah cenah tah. Geus diberesan pacul ku aing geus diberesihan. Cai asal nama mararenet ku aing geus kabeh ngalalir. Aing maneh rek ka mana atuh anu nutur we. Atuh bete we di imah urang. Ampun aing boga adi teh. Kak, itu aya naon tuh? Ya naon namanya li? Urakeun. Asa lapar ih. Mana bis kareueut eta mah. Maneh nu ngalajug. Urang mah tadi ge ku Abah geus dititah neang. Urang deui di imah urang. Maneh nanaonan di imah? Nyeusehan naon-naon sagala urang. Maneh mah jadi hitungan, kolot maneh ge teh jadi hitungan ka aing. Awas ku aing lah. Anggeuna jadi lanceuk. Sagala cicing. Nah, dengan Gusti. Urang di imah nyeusehan sakitu. Ulin kari minta duit, jong-jong hidup. Kurang teu boga motor sport hungkul meureun. Kabayang urang mah boga motor sport bedana teh Abah bebeja Anu pek ya. Allah aja. Geleh, mana cau aing? Tah. Kelemes eta mah. Aing teh da lapar, maneh teh embung ngala. Ulah bedakeun ka Abah ku urang. Ya. Wong kitu maneh teh ka dulur teh da urang teh sarua lapar. Urang mah hayang main. Ku maneh mah cicing. Urang mah ngerekel tangkal cau marukankeun teu leueur. Lebay we man. Lebay aing ngomong teh sok lebay. Lebay. Ini hampura we atuh da ayeuna cauna ge geus beak tuh tinggal ieuna. Arek di dahar hempek. Terus we baelah urang bebeja ka Abah. Tah kitu jeung dulur mah. Tatna halus Lah urang boga picaritaeun. cerita naon awewe. Ih, di wae. Euy, Ye hirup susah mah geus tong wasa kikituan lah ayeuna mah usaha diajar. teh galau capeupeting galau we. Di maneh mah anu kitu di pikiran. Ih atuh li geus teh. Ieu urang mah ku awewe tentang awewe mah ih. Usaha deui atuh. Kieu nya caritana teh lah. Maha. Boga awewe urang teh caritana teh geus aya 2 poe maksudna. 2 poe eta teh.
ketemuan orang teh di ditu di Giri Tirta Kahuripan di ditu kuning Di mana tempat itu? pariwisata di mananya eta teh Situ Cigolang mana eta teh. Oh, Eta di dinya orang teh ketemuan ceritanya aing ngaranna teh saha entin gitu ngaranna teh da pokona mah tinu ngaranna ge geus katempo ku urang mah. urang teh caritana teh bobogohan urang teh nya mimitina teh maneh mah eueuh tidak ge maneh mah ulin we jeung ulin abah nanyakeun ka mana di Urang mah lain ulin dari maneh urang mah kan hoream cicing di imah ngaranna geuning aki maneh nya atuh balik atuh aing ieu teh mah ai eueuh teh eueuh da aing teh niiskeun pikir teh nyaho mah teh aing teh sok ada atoh dititah ka sawah teh da teh kan sok kadang tiis dititah ku abah teh cicing. maneh mah eta maneh mah aduh tuh dagingnya di imah teh Sia mah seuri memeh ngomong seuri urang mah aya pikaseureun we ada jeung maneh teh hirup teh aduh gusti abah juga dul wesan aing mah maneh teh aduh aing ambek ongko ka sia teh aing nu dicarekan ku abah teh geura motor eueuh si Doli. Anjing ayamna macan anakan. Aduh, motor teh caritana teh. Oh, geus nyaho nya maneh. Kan ku aing dijual lagi. Atuh nah make dirongsokeun. Kan yang penting. Abah teh eta teh meunang meuli teh. Ai maneh nya sorangan meureun. Kumaha atuh ayeuna? Urang ge bingung tanggung jawab ke abah teh ayeuna teh. Kamari teh nanyakeun. Aing motor si Doli ka mana? Bari kukulutus geuning kolot mah. Di dapur deh teu apal teu ngarti kurang teh make jual leungit sagala isi Doli kurang teh padahal mah kurang teh dijual ka rorongsokan bari jeung hargana Matak yeuh, mahal gerak-gerak kawin maneh. urang mah Dipikir-pikir, resep keneh cicing dipikir-pikir mana cicing di ieu mah. Nyeusuhan. Aing bingung aing. Hirup teh nasib teh kieu aing udang batur mah kabeuli sumo nih ayeuna teh poe Minggu arulin ka ditu naon aing cenah tadi dititah we meuli pecin ka mana kumaha teh ka mana ngulikeun pecin dola tong cicing wae digogobrog kolot mah geuning ngomong deh mana mah langsung indit urang di teu aing ge tadi nawarek indit teh teh rarasaan teh mawa duit isi goreng tinggalin duit teh aing teh nepikeun ka ditu nempo di sisi jalan yakin meni rame gitu super moto segala laliwat cenah baju nage alus ayo baju lepis maneh mah tinggalin zaman nu plastik tinggalin zaman nah nu teh tinggalin zaman wah sebut tinggalin zaman dumuk nempo batur ka ditu aing ge baheula mah marukankeun gitu maneh mah baheula ge di kurungan ku Pak RT geuningan maneh mah teu gaul hirupna teu gaul lamun maneh nyaho kahirupan urang baheula moal kieu mun komo mun urang anggar keneh mah jadi ketua naon ari maneh lala ora matas jadi budak teh tong ngalenyet ketua model kieu aing mah patutna naon ketua naon tuh awak ieu teh tah tuh nah ieu mah gulali ieu mah eta teh otot naon nu kieu eueuh sispek kos urang atuh ieu sispek mah ieu mana si hayang nyaho sispek ngewa teh ngana naon ye tuh otot ayaan urang aing teh baheula mah sia teh jadi ketua ketua naon aing teh di ditu mah nya keur baheula ngilu kan caritana teh cek mah teh patut ketua model nu ya aing maneh memeh inung maneh maot teh aing teh kan ngilu heula ka ua da emak mu nguruskeun patut aing ketua naon cenah dipisah cenah Doli gangster cicing. gitu gangster maneh teh Aing urang teh ieu kan cicing teh di Bandung di Bandung di Bandung teh loba di gangster Bandung mah urang cenah. teh ngiluan urang kudu jeung ka Bandung ayo loba sok
pedo maneh pakai awewe wae gitu. kurang di nu naonnya papanggih teh awewe. Oh Twitter tah Facebook boga HP na ge nahaon maneh mah. ai mana teh nyaon abah mah atuh mikanya urang ieu maneh teh nurut udah ge ka abah teh mata beneran nurut ka abah tinggi naon teh ai ieu urut preman model naon sih Ya tempo ku maneh nya nu kiri teh kiri ya nya bisa nonyok batur nepikeun ka ngajengkang aduh ai asa ka setrum yo. Aduh so tempo atuh ieu nu kanan hayang kumaha ieu langsung ka mana ngagebrus ka nu kuburan ieu tah dikieukeun deui set tuh itu patut mah tuh aing baheula ngajeng-jreng matak jaket na ge teu leungit di imah aing yang tenang-tenangan anu lepis maruknakeun ayeuna teh di bawah hoten ka sawah aing ka lembur-lembur kota mah mawa eta aman ngan hanya karena teu dihargaan ku anak buah aing teh kabeh ge garelo aing geus jara di imah ayeuna nu baheula jadi anak buah aing jadi ayeuna teh ketuana aing liwat teh aing teh geus ngagaya kieu cik aing teh kieukeun ku aing teh anjing kakak liwat teh nah tuh punten acan kan urut ketua aing teh urut ge padahal mah hargaan we atuh aing teh nyobaan deui liwat aing teh gesek liwat hareupeuna langsung pegat hei cik aing teh pangrek kene aing teh teu langsung nuluykeun deui mangkat kanu lain kanu baheula ku aing teh dipolean dikeun anjing ngepret aing matak urang mah boga ilmu kieu ilmu ka awewe ya kieu awewe teh maruk kanan atuh aduh pedo sia teh kikituan deui naon atuh kena gitu atuh mana mah teu boga ilmu abah mah merek jadi ai urang mah kan khususna terciptana ge cek urang mah kos ka ti bapak sih dia kadugalan urang saha maneh kitu nyaho sapopoena heeh dan najan urang teh kembar oge ieu geus puguh rupa nu beda teh ieu ka resep teh beda-beda maneh ka awewe empek urang mah teu loba nyaram kan urang mah kanu kadugalan ngan jeung keur basa itu keur dipisahkeun da maneh cek uwa kudu di dieu ai urang mah kudu ngilu ka ditu jadi urang teh rieut tak ayeuna aing ngene cicing we jeung abah abah nyetah teh digugu sudah hoream atuh da kanu ceulina ge panas hoream mah nomor hiji teh lawan hoream teh maneh mah jadi adi geus wani mah patahan ka eta mah kan bener nu pagahan bener sudah embung aing ieu maneh mah ku abah teu asup atuh ku urang sok yang lewe nempo batur kitu anu umuran kos urang tempo batur mah nya ulin teh di sapatu gini aduh tinggalin zaman tinggi maneh mah sapatu teh meni di kardusan di karungan dikirimkeun teh donik aya abah jungkut halangan teh ieu toong daerah dekat abah halangan teh sok anehna cicingnya di nu posisi abah sok buru bisi nomol hadieu tempo urang kahalangan tuh sok atuh amannya cek urang mah balik tuh abah balik Wehehehe, si Dola jeung si Doli kalakuan teh. Saksikan guys di channel YouTube Dola Doli Channel.
Hatur nuhun dan terima kasih.